Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sampurasun ka sadayana mugia urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala dimudahkeun tina medari milik rezekina katut dibarokahkeun amin. Urang lajengkeun deui carios Sundana dina judul Rusia Pasir Demit bagian ka 18. Mangga ka sadayana caraketan. Kakocapkeun di leuweung pasir hejo. Panon poe memeujeuhna sumurot nyaangan bumi buana panca tengah. Hadeutna Batara Surya mimiti karasa cahayana lirik emas sinangling komo beneran sumurot kana ibun nu pating garendang dina tungtung daun nu acan garing meuni kawas permata semu koneng herang matak lebar samang-samang samurag kaendageun ku cokor manuk atawa ketebak hirigerna angin. Recetna sora manuk jika nu teu tolih tetep anger kana tugasna jadi papaes leuweung di sarada bangun beger pisan jadi saksi kadua urang jalma nu nyumput di sela-sela rungkun hadampeun tangkal nu gede di eta wewengkon leuweung. Si Jandra jeung si Januari ngadarepong ngawaskeun kana rungkun anu dicuriga teh. Satuluyna si Jandra nyarita, "Kang, sing hati-hati, awaskeun kana labahan rungkun eta. Kureng rek naruntik nu leuwih jero deui. Tapi bakal ndang kuriring. Maksud teh bisa aya nu kaluar atawa aya anu mawa nu diiwat atawa nyimojang teh. Jadi kaawaskeun ku Akang." Ke anjeun rek ka mana deui Jandra? Kureng rek ngawaskeun deui Kang. Sabab tangtu cek rarasaan kuring mah lamun aya tempat panyumputan biasana aya sok aya tempat anu dipake nalingakeun kitu tah Kang maksud teh. Oh, ngerti ari kitu mah. Tapi lamun aya jelema anu mawa nyimojang kumaha talingakeun we Kang ngan beureun lebah-lebahna ku Akang kayak tuduhkeun ke urang musuh deui kitu maksud teh Kang. Oh, ngerti atuh ari kitu mah. Nya Kang kuring arek berangkat deui arek angkat lah. Ya sok we. Hap. Satuluyna kaceleng cenah si Chandra ninggalkeun si Januari. Satuluyna si Januari cicing di eta tempat berenahkeun deui kana kahayaanana supaya sangkan henteu katempo atawa kapanggih ku balad rampok bari tetep manehna ngawaskeun ka sabudeung deui tempat anu dicuriga teh ku si Chandra. Cak urang tunda sakedeung kaayaan si Chandra ngakitu deui jeung si Januari. Urang kocapkeun ka jalma anu eukeur ditaruntikna, ka jalma anu keur diudag-udagna. Kurang leuwih aya cenah 500 meterna di tempat anu dicicingan ku si Januari. Preh cenah katempo di eta wewengkon rada beda jeung tempat-tempat nu sejana. Katingali aya gawir, aya oge tatangkalan nu rada hium. Tah tidinya tempat panyumputanana anu dimaksud mah tempat panyumputanana rampok nu keur diteteangan. Kakecapkeun di jero rungkun nu dicuriga ku si Chandra teh. Eta tempat kahieuman ku tangkal waru nu daunna kahuyun we iuh. Taneuhna rada njublek di lebah dinya mah. Beujeuhna cenah mun aya sirah cai atawa sumur di tengah-tengah leuweung. Jemnyana di handapeun tangkal kai nu gede aya sumur leutik nu caina cenah tara saat sanajan usum ka tiga oge
Dumasarkan hal eta oge eta tempat di bebenah cenah ku balad garong jang tempat panyumputan di kadijieun saung sagala katingali dua urang jalma keur jaga diuk di golodog di luareun eta saung ari nu sejana keur aya di jero baradami kakocapkeun di jero saung si budak parawan geus sadar cenah tapi manehna teh teu bisa metak sabab awak leungeun jeung sukuna ditalian malahan mah bahamna ge dicocokan teh cukup ku kitu tuluy cenah ditalian deui kulawon tur dibeungkeut paur cenah bisi ngagorowok katingali gan widura diuk nyarande kana bilik saung nu dicieun tina papan kai meneran pisan nyang hareupan ka eta wanoja bari nyasep kana rokokna gan widura nyarita dengai cekai jeung anjeun oge nya kadut kuring mah sabeda rasaan ya beda karasana sabab barang paling nyewat budak awewe teh ayeuna mah asa ringrang kana hate jika aya kira-kira goreng ya cegan widura ngomongkeun kana karingrang hatena si kadut si leungai jeung si cekai anu kaasupkeun balad dipercaya pang dipercayana di eta saung luak lieu kue jembling jika nungguan kana naon wae anu arek diomongkeun ku gan widura satuluyna gan widura nyarita deui kadut balad nu dititah jaga dirangon taluntik kira-kira tah kaandalkeun moal tah nya sakura-kurangna pasti bakal aya kadang warga ti lembur anu maluruh sabab tangtu wae kaharti berenang aya baturna atawa dulurna anu diiwat ku urang pasti kalengitan tur pasti bakal diteangan sabab berenang eueuh tah salah sahiji dulurna teh satuluyna si kadut nyarita tunang we kau kapan urang teh lain sakali dua kali kikian teh tuh sabadoi hasilna teh nyu kemakeun tuh aya naon kapan aman-aman wae tah tapi sanajan seperti kitu jangan leungitkeun ka hariwang kitu tah kuring tetep waspada samemeh nepi ka tempat ieu nya pasti bakal aya tangarati belan urang nu ditunda ti lembah pasir jeung ti belah ladeuh oge tah sabab kapan kitu geuningan ku agan oge geus diatur samemehna kitu cenah ceuk si kadut teh satuluyna gan widura nyarita deui tapi tetep wayahna kudu hayatna sabab tangtu aranjeun oge geus apal kakuatan siluman nu diagem ku kuring dina kaayaan beurang mah ngan bisa mengaruhan kana kakuatan kasar sanajan ilmu kadugalan jeung pencak silat kuring pasti bakal lingkat tapi kuring moal bisa ngaluarkeun kakuatan sakti nu aheng sagemblengna dina kaayaan beurang mah si cekai jeung si leungai silih reret satuluyna si cekai nyarita tenang we kan kuring ge moal cicingeun aya nu nyusul mah ceuk si cekai satuluyna si leungai oge nyarita atuh kan lamun kitu mah kuring arek keluar lah yo arek nalingakeun bisi ka hariwang agan teh bener-bener kejadian nya sakurang-kurangna kapan cek agan oge kudu waspada geus besok kuring sabab beda ya kerarasan kuring nya atuh kegan pamit kan ceuk si leungai satuluyna si cekai oge nyengkat dituturkeun oge ku si kadut muruk keluar rek ngalaksanakeun pamenta gan widura naluntik cenah bisi aya anu nyusul
sakocapkeun si Chandra. Manehna cenah geus balik deui tina kaayaan naluntikna. Satuluyna manehna nyamperkeun ka si Januari. Teu dinya si Januari dituel anu mere isarah tetep manehna cicing di eta tempat, sedangkan si Chandra kaceleng cenah ninggalkeun si Januari muhru ka belah landeuh. Sanajan teu ngarti naon maksudna si Chandra nu sabenerna, tetep we si Januari cicing di eta tempat bari tetep nalingakeun ka wewengkon anu dicuriga teh. Kebat lumampahna si Chandra manehna geus mireungeuh kadang warga urang lembur geus buru kadegetan ka tempat eta bisa nyusul kana tapak anu dicieun ku manehanana samemehna. Lumampahna si Chandra teu bisa kaawaskeun ku urang kadang lembur nyaho-nyaho cegah cenah si Chandra teh kaciri geus ngabadega malahan mah tuluy lumpang nyamperkeun ka kadang warga. Satuluyna si Chandra mere isarah supaya kadang warga naragog nyumput dina lebahan anu rada buni di sela-sela tatangkalan jeung jukut eurih nu aya di wewengkon eta. Satuluyna kati nyari Pak RT ngadegetan bari nyarita. Jang jatra aya naon ieu teh? Si Chandra satuluyna ngajawab, kudu rintih Kang, sabab ti dieu pelebah ditutup aya saung rangon anu bangunna teh ditempatkeun supaya ngawaskeun bisi aya jalma nu nyusul. Kitu nya. Terus ari nyemojang anu diiwat eta kumaha geus kapanggih acan. Ari lebah-lebah nama teh acan ka penak tah Pak RT. Tapi maksudnya ari nyemojang nama acan katingali tapi lebah-lebah nama atos ka penak tah kumargi kitu. Sangkan ulah ngabarubahkeun tur bisa nyelamutkan eta nyemojang urang kedah ngobrol anu lantip ayeuna tah kitu maksud teh. Satuluyna kadenge Ki Dirga nyarita, ari kitu ujang teh arek kumaha tah rarancang ujang. Tidinya si Chandra tuluy nyarita, kieu tah maksud abdi mah Aki sareng Pak RT keut balerea we ieu ti belah pasir ku Aki Dirga kitu maksud teh luluguan nyanak dua urang mah ulah langkung tapi anu kira-kira bisa diandalkeun oge sabab didinya aya saung rangon anu ngawaskeun kadeweh sing hati-hati ulah tika Aki kapiheulaan kanyawan ku maranehanana kitu tah Ki. Terus tugas Aki naon tah eta teh? Talingakeun we Ki, lamun aya anu kaluar udag. Geus kanyawan aya sabaraha urang di tempat eta. Aya anu kauning aku abdi mah bangunna teh aya duaan mah sabab katingali dina tapak-tapakna. Jadi lamun anu kaluarna saurang kudu aya nu ngawaskeun oge ka nu saurang deui. Tapi lamun duaan mah udag we datang tuh kur duaan di saung eta mah. Ngarti ari kitu mah. Ceuk Ki Dirga. Sakali deui hampunten sate acana. Urang jadi kumawantun ieu teh. Teu naon. Sok naon. Teu sok terus ku. Saterasna sasesana mah nyiring sareng kuring kitu tah. Urang ngajorag ka sareng Kang Januari di saung laleuh nu oge dipake naluntik menggatan jalan. Tapi tidinya mah tah rada ieu rada kuat sabab pami telepat mah tidinya teh aya kira-kira 4 jalmi mah tah nu dijaga di dinya teh. Gitu tah. Ari si Januari di mana? Ceuk salah sahiji jalma anu jangkung gede tur rada seseg. Horeng si badak horeng eta teh Pak Ici lemur pasir hejo. Kang Januari ge nuju naluntik di belah tongoh ngan anu urang badami di ditu bisi geruh sabab bisi katalingakeun kitu. Dieu teh oge urang teh dia seueur jalmi. Terus satuluyna kumaha? Ceuk Ki Dirga teh. Ari rancang kuring mah kadang warga nu sanesna mungkin sareng Kang Januari nyebar tah ulah tika kalengitan tapak utamana mah bisa nalikakeun nyimojang. Maksud teh sanajan seueur jalmi oge anu kaluar atawa barat lampuk nu kalalabur tong arek diraponan atawa disinghareupan urang puserkeun we nyalametkeun ka nyimojang sabab ieu nyimojang teh dina hitungan kuring mah bakal diperlaya
bakal diparagatkeun nyawana kitu tah dijadikeun tumal lamun dina kaayaan tos wengi. Jadi aya mah moal ka dilaksanakeun eta rancang teh. Jadi urang puserkeun we nyelametkeun Nyi Mojang. Ari kitu mah berarti mesti ngerampung yang hareup oge ku urang teu kudu dilawanan. Nya kajaba meureun lamun ngabahayakeun kitu tah Pak Iji. Nya urang wajib ngabela diri, tapi lamun dina kaburna mah antep we urang mah da anu ditujuan ge arek nyelamatkeun Nyi Mojang kitu tah maksud kuring teh. Ngerti. Ngerti. Terus tapi lamun tika hayana saperti kieu nyampereun bala teh jadi naon teh ngalayah yo jeung deui bisi teu jeung mana batur mana musuh kumaha tah Jang. Ditanya seperti kitu ku Pak RT si Janta rada ngawuleng, tapi terilah Pak Polisi satuluyna nyarita. Kieu we atuh. Ayeuna mah saha anu make baju bodas wayahna kudu dikorbankeun tah buka bajuna. Urang jadikeun bengker tina sirah, urang jadikeun bengker. Jadi tangarana saban-saban barat urang mah jalma anu make bengker warna bodas dina sirah kumaha tah. Mana kitu satuju? Satuju ari kitu mah ceuk Pak RT. Saha tah anu boga baju warna bodas yo? Salah saurang nyamperkeun satuluyna. Kalawan geus ngarti jeung teu loba pikir deui paragadal manehna teh muka kana baju bodasna nu satuluyna mah disueh-suehkeun dibagikeun ka pada baturna dipake bengker. Sanggeus pabadamian jeung sasadiaan beres satuluyna lalampahan dituduhikeun. Kidirga dibaturan ku dua urang nu caringeus misahkeun sorangan sejak nyokot jalan nguriling sangkan moal kanyahuan rek naluntik cenah muru ka saungrangon nu dipake tempat panaluntikan atawa tempat jagana rampung teh. Ari nu sajana nuturkeun si Jantra maksud rek nepungan heula si Janwari. Singket carita pral weh maranehna teh lalempang teu dicaturkeun lila dijaran geus amprog we. Si Jantra ngadegetan si Janwari. Sanggeus kitu mah satuluyna Pak RT nyaritakeun kana eta rancang kalawan singkat katur jelas ka si Janwari. Anu satuluyna si Janwari mah turun deui cenah ka belah laneuh rek nepungan kadang warga anu sejana. Sedangkan di tempat eta diawaskeun ku dua urang warga sejana. Si Jantra dibaturan ku Pak Iji jeung Pak RT tuluy asup ka jero tengah leuweung kebat cenah seja arek muru ka saung tempat panyumputan anu sabenerna. Kalawan lantip tur teu kanyahoan ku balan rampung si Jantra Pak RT katut Pak Polisi geus tepi cenah bener we aya saung anu teu pati kaciri lamun ti kajauhan mah sabab dihieuman ku kakayon jeung tangkal anu rada hieum di wewengkon eta. Kira-kira jarak 100 meter si Jantra ngelok deui we nyumput di sela-sela rungkun di hanapeun tangkal nu rada gede. Tidinya si Jantra ngaharewos ngomong deui ka Pak RT katut Pak Polisi. Punten Pak RT, Pak Polisi, lamun kabelah pasir belah tonggoh belah ditu mah tuh etu teh tempat saungrangon teh. Lamun aya nu kabur ka dinya oge pasti bakal kaawaskeun ku kidirga. Lamun kabelah laneuh kabelah ditu mah tuh pasti bakal kaawaskeun ku baladna Kang Janwari. Terus kumaha tah lamun kabelah dieu mah anu belasna teh kalembur anu belah ditu malahan mah lamun ka dituna deui mah bakal kaleuweung nu sejen. Terus nya Pak Iji sareng Pak RT panginten kedah nalengakeun di dieu. Ori anjeun ori ka mana ceuk Pak Iji. Kuring saja rek ngajorang ke tempat eta lamun aya nu kabur utamana mah anu mawa Nyi Mojang wayahna kudu ditalingakeun saperti nu sajana. Ngerti. Ngerti. Sanggeus kitu mah kalawan rintih tapi nak gancang pisan selesep cenah si Jantra sasalingkeran ngadeukeutan ka saung kalebahan tempat nu rada hieum teh. Di kajauhan ku Pak RT jeung Pak Polisi gerak-gerik lalampahanana si Jantra katalingakeun kalawan tengkat pisan. Tika teka tenyuk
dia kahalangan ku rungkunan jukut atawa kahieumanku tatangkalan. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Mangga diteraskan wae di video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.